Syekh Kiai Atha Al-Khrasan radhiyallahu ta'ala jarioskeun kecapan ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai fitnah. Idza kana khamsun di mana terjadi nulima bakal bukti nulima. Hiji idza akalur riba di mana kaum loba ngadahar barang riba maka bakal terjadilah ambles bumi jeung gempa-gempa bumi. Kuari mana nu teu riba urang kuari dagang nyokot duit di bank make bunga riba berarti. Urang kuari melim kendaraan melalui bank make bunga tetap riba. Deposito urang di bank diarahan ku urang bunga-bunga na tai-tai riba. Masalah naon kuari nu ribaan urang meuli imah kreditan riba, kendaraan kredit riba, urang dagang disuplai aya bungaan tetep riba, ngadagangkeun barang-barang Cina sigana urang teh dagang mulus padahal mah urang keur gupak dina riba. Urang tani kemudian urang meuli pupuk-pupukna pupuk ti nagara riba. Urang ayeuna mah meuli bae atuh tai kotok di pabrik barang najis ku urang dibeli riba. Mana nun teu riba kuari. Ti mimiti imah kendaraan pakaian datang ka dahareun hampir riba 100%. Kuari mana anu ribaan coba naon nu ribaan. Mun Kangjeng Nabi nyaritakeun di akhir zaman engke bakal kabeh ti mimiti kendaraan imah jeung dahareun pake sandang pangan wabeh haram. Sahabat kaget. Kudu kumaha tuh engke eta. Ibadah ka Gusti Allah. Iya kuari urang nah mana nu terlibat mana. Urang hayang embung tina riba. Kiai kuari kiai cicing bae usahan teu naon teu kan dibere ku pelimbah teh biang riba. Kuari kiai cicing bae kemudian dibere ku pamarentah disumbang ku pamarentah pamarentah mah juri riba. Urang dibere kuari ku petani rada deureus petanina anu bisa mah rada deureus tapi petani kapan aya petani gede mah surubukna dan lain sebagainya geus riba malulu urang dibere ka kiai-kiai nu cicing bae nyesep kana urusan riba. Mana nu teu riba? Iyalah ketika kaum-kaum manusia ngadahar barang riba tunggu bakal terjadi khasab wazzalal, gempa-gempa, ambles-ambles. Geus puguh urang ngadenge tsunami 250.000 sakali nu maot. Padang geus teu kacaritakeun sabaraha puluh ribu nu maot datang ka teu kanyahoan kuburanan. Di Sukabumi di Cianjur ambles hese dicokotna deui. Tsunami Pangandaran sabaraha ribu manusia. Yogyakarta gempa. Kamari Garut banjir teu kacaritakeun sabaraha ratusna lantaran urang dibere informasi nu dangkal ku pamarentah. Padahal sabaraha ratus imah jeung sabaraha ratus personil manusia. Parae. Encan di daerah-daerah nu mamana nu leutik-leutik ieu teh ya moal bisa ditahanan ku kumaha ge. Sebab Kangjeng Nabi geus caritakeun idza akalur riba kanal khasab wazzalal, di mana geus gadahar riba bakal terjadilah pengamblesan jeung pergempaan. Cing hade hiji. Nomor kedua wa idza jaral hukam qahatal matar.
di mana geus lalacut para jaksa, para hakim, para pemutus-pemutus hukum, ustad jeung kiai telah menyalahgunakan mana aya ku ari hakim anu jujur, mana aya jaksa anu jujur. Boro-boro hakim jeung jaksa anu aya di lingkungan 3 segi emas, kiai bae ge kiai geus hese, nu kudu hukuman haram tetep haram, kiai masih kene ang-angan. Asana emang keur ieu mah haram eta budak. Kiai eta kredit wa emang ai asana mah bener eta. Ieu mah jah haram. Ai kuari mah ya wallahu alam lah. Baheula sepakat boga bang haram kitabna eta keneh, masalahna eta keneh. Ko ganti tahun ka dieu urang kababawa ka ditu. Masyaallah karim. Tinggal tunggu qahatul matar. Ditahan bakal hujan, dina ayana hujan teh jadi kabarokahan. Biasana turun hujan teh sejuk tiis, tapi ieu mah turun hujan keur hujanna ge urang hareudang keneh bae. Baheula mah turun hujan teh jarara di segala rupa. Jadikeun kasuburan anu pohara kuari mah turun hujan aya aturan tatangkalan di hujanan garing model kuari. Iyalah akibat pemutus hukum anu henteu jujur. 2. Nomor katilu, wa idza zahara zina wa alanu bihi kana al maut wa kasura fil nas. Di mana-mana lahir zina, bahkan kaum teh geus ngalahirkeun nembrakeun kana zina, maka bakal kapanggih engke di kaum paeh-paeh jeung loba parareh ngadadak. Kuari jelema teh baheula mah kakara rerendengan bae rerendengan ge isin mah. Urang kampung ka Jakarta balik bareng jeung awewe teu wani rerendengan ja isin ku urang lembur. Masih kena aya adab. Tapi kuari masyaallah geus lain rerendengan deui, silih pacok di jalan semua. Masyaallah. Geus kasih, geus isin buat. Budak ngora anu bodoh mah masih keneh rada leuheung, lain berarti halal, lain berarti menang leuheung, masih keneh menggebu syahwatna jeung nafsuna. Tapi pan kuari mah urang ngadengen naudzubillah summa naudzubillah min zalik. Lamun nu berpendidikan ai eta guru-guru zararina. Dari eta anu osok mere petuah-petuah di negara zararina. Lamun baheula di zaman Pak Harto, zaman Pak Adam Malik main bongkar-bongkaran, berapa cengceman wanita nu aya di Cipanas, nu aya di puncak. Saat eta main bongkar-bongkaran, nu tadina masyarakat teu nyaho. Di zaman Pak Adam Malik muncul Menteri Penerangan Harmoko. Tidinya lah main bongkar-bongkaran kanyahoan jenderal anu cengcemana anu, menteri anu cengcemana anu. Eta zaman eta kuari mah geus ambalayah kuari mah. Lantaran baheula mah disadiakeun teh lamun kunjungan ke negaraan luar negeri ka urang, eta teh persediaanna aya di jerona perzinahan deuk dipake deuk henteu. Gitu kene kunjungan ke negaraan Indonesia ke Amerika, ke Inggris, ke mana dek dipake dek henteu, tapi perlengkapanana geus aya. Kuari mah kunjungan DPR ka daerah bae geus kudu kos kitu. Jarariji aing mah ngadengeun. Lamun dibongkar urusan per DPR-an jeung per MPR-an, naudzubillah min zalik wa 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 min zalik. Uyuhan betah hari rup didinya. Uyuhan betah hari rup ini. Masya Allah. Nah iyalah bakal ulah kaget sing geletek bakal loba nu maot ngadadak truk maot engke bakal ambalai kuari geus kanyata. Bayangkeun ku urang di Mekah menuju Madinah 800 kilometer, ninggalkeun imah demi agama,
ninggalkeun hewan-hewan ternak demi agama, ninggalkeun perkebunan palawija demi nyalametkeun agama. Berbagai perusahaan-perusahaan di Mekah ditinggalkeun demi kemajuan agama. Bahkan nu boga pamajikan teu iman ditinggalkeun, nu boga mamang jeung ua nu teu iman ditinggalkeun, nu paling menyentuh hati anak nu teu iman tetep ditinggalkeun, pepegatan jeung pamajikan jeung anak demi nyalametkeun agama. Luhur amat eta jelema nyalametkeun agama sampaikan ka ninggalkeun nagara, ninggalkeun imah tangga, ninggalkeun perusahaan, ninggalkeun berbagai ternak, ninggalkeun anak jeung pamajikan incu, ninggalkeun handetolan hanya semata-mata neangan ridho Allah. Betapa luhurna jelema tandingan ta muhajirin. Masya Allah karim. Urang maka karak dek ninggalkeun warung doang yang ngaji, mani berat ka bina-bina. Bahkan aya nu geus berangkat dikunci, kakarak menang 50 meter aya babaturanana nyaritakeun bahwa aya bisnis anyar ieu mah maninggal urang berangkat bae belok kanan nya. Nu tadina dek ngaji lah minggu hareup aya keneh. Urang endap-endapan nu mantak urang mandek ka Allah teh masih kena perhitungan kena be. Lapar terjadi ka Allah, dahaga terjadi ka Allah, komo penting kita tahajud toldoh terjadi tahajud. Masih kena perhitungan jang diri urang. Deuleu tah sahabat muhajirin eueuh nu di deuleu. Apakah mau perbekalannya nanti Mekah ke Madinah? Naon nu dibawa? Salamat awak geus luar biasa. Masya Allah karim, luhur amat sahabat muhajir. Dipapag ku sahabat Ansor di Madinah, diuhwahkeun ku Kangjeng Nabi. Muhajirin jeung Ansor ulah aya sekat. Bersih amat eta sahabat Ansor nalika ningali sahabat muhajirin kadeleuna yang boga pamajikan. Sahabat Ansor nu boga pamajikan dua dipersilakeun ditah milih hayang nu mana. Ya Allah ya Rabbi. Sahabat muhajirin nu ti Mekah ka Madinah, kemudian ahlina waktu di Mekah ahli tani, sahabat Ansor nyanggakeun ka Kangjeng Nabi, pilihkeun hayang belah mana tanahna, mangga babar. Sahabat muhajirin tadina di Mekah pedagang, besi nyana aya ngalaksanakeun dagang hayang sabaraha modalna. Ieu Gusti Rasul coba urang babagi. Eta indah jasa urang mun ngadenge sahabat muhajirin jeung sahabat Ansor kerjasama lu di deuleu hanya ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia sakedeung di dunia nu mantak surga pinuh ku sahabat muhajirin, sahabat Ansor bakal di surga teh ambalayah teh sahabat-sahabat eta. Ketika Kangjeng Nabi diudag-udag ku musyrikin Quraisy di Mekah, sambut ku urang Madinah dengan bahasa nu diabadikeun datang ka ayeuna, tala'al badru alaina